Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, kumaha kabarna teman-teman kelas tilu. Kurang lebih 1 bulan kita tidak bertemu ya untuk pembelajaran. Semoga teman-teman tetap semangat dan sehat selalu. Alhamdulillah kita sudah sampai di awal semester 2. Semoga teman-teman bisa memahami pembelajaran bahasa Sunda kita di semester ini. Kita masuk di bab 6 tentang wacana kasolehan dina sosobatan. Ya, sebelum mulai, kemungkinan teman-teman belum memiliki buku semester 2 ini karena masih menunggu jadwal untuk pengambilan buku. Jadi teman-teman bisa pause video ketika Miss Iva terangkan untuk membaca teksnya dan artinya juga. Sekarang kita baca dulu ya wacana kasolehan dina sosobatan. Kasolehan dina sosobatan. Mirna di kelas kuring budakna pinter, gelis tur loba nu mikaresep. Teu heran, kuring nu jadi batur sabangkuna oge ngarasa resep sosobatan jeung manehna. Barang asup ka jero kelas teh kuring ngarasa kaleungitan. Poe eta Mirna teu asup sakola. Sapoe, 2 poe, nepi ka 3 poe Mirna teu aya kabar beritana. Pas istirahat, kuring badami jeung babaturan yen balik sakola rek datang ka imah Mirna. Atuh sabada kumpul kabeh, bring we indit ngajugjuk ka imah Mirna. Mirna teh budakna basajan tur prihatin, manehna budak yatim, bapana maot waktu manehna umur 5 tahunan. Indungna sok buburuh nyeuse di imah tatanggana nu balenghar. Kalan-kalan lamun poe libur mah manehna ge sok milu mantuan pagawean indungna. Sok sanajan hirup Mirna kakurangan, tapi manehna mah optimis kana diajar. Tara pernah bolos sakola. Lamun aya babaturanana nu kurang ngerti dina pangajaran ku manehna diterangkeun. Singgetna, Mirna teh jadi panyalindungan babaturan nu kurang dina pangajaran di sakola. Unggal tahun manehna sok jadi pinunjul ka hiji di sakolana. Bunarti ge guru kelasna nyahaeun pisan ka Mirna. Teu nyangka geuning imah Mirna teh jauh ka Cida. Ari kuleukeun ditatanyakeun mah teu burung kapanggih. Imahna di gang sempit, taya hawa pikeun ngarenghap. Barau tur rarujit. Barang srok tepi ka imahna kuring gancang uluk salam. Assalamualaikum, ucap barudak. Waalaikumsalam, kadenge suara Mirna mani ngoncrang, nembalan ti jero imah. Lol manehna kaluar. Geuning Dewi sareng lerencangan, mangga lalebet, cek Mirna semu nu kaget. Barudak teu kaasupkeun kabeh ka jero imah, saware caricing di luar. Teu lila kuring nanya, "Mirna, kunaon teu sakola?" Cek kuring. "Mama teu damang tos saminggu," cek Mirna bari katempo sedih ka Cida. "Dirawat mamahna?" tanya Sonya. "Teu damang naon?" tanya Dava. "Tos dicanda ka puskesmas?" tanya Tatang. "Atos, mungkeda dirujuk ka rumah sakit. Atuh da sanes teu hoyong dicanda ka rumah sakit, mung socana kedah dioperasi. Sareng ti mana atuh waragadna kapan Mirna mah batan sakieu?" cek Mirna. Sabada ngarobrol panjang lebar, oge mikeun duit hasil sumbangan ti kelas ka Mirna, kuring sabatur-batur balik ka imah sewang-sewangan. Sarta janji yen dina jero saminggu baris datang deui ka dinya. Teu kacaritakeun kumaha usaha kuring sabatur-batur ngumpulkeun duit sumbangan pikeun ngabantuan operasi mata indungna Mirna. Salila saminggu teh kumpul duit aya kana 4.775.000 perak. Eta teh hasil barudak sasakola menta sumbangan, boh ka kolot-kolotna atawa ka barudak lianna. Sabada duit kumpul, bring we indit deui ka imah Mirna. Bro, duit sumbangan dipasrahkeun ka Mirna. Manehna kaciri bungah pecampur sedih. Kuring ge samemehna bebeja ka bapa, yen hayang dianter ka rumah sakit. Jajab mamahna Mirna rek dioperasi mata.
Bapa satuju sarta reueus kana kahadean kuring sabatur-batur ka Mirna. Rengse di operasi mah mamahna Mirna bisa ningali deui. Boh Mirna boh mamahna kacida nganuhunkeun ka kuring jeung babaturan sasakola. Oge ka bapa kuring nu geus mawa ka rumah sakit. Kuring ngarasa bagja bisa nulungan kasusah jeung kasedih Mirna. Manehna sobat kuring nu soleh turut tawekal. Geuning ari bener-bener boga sobat sajati mah sosobatan teh karasa endahna. Bapa kuring ge janji ka Mirna rek disakolakeun nepi ka kuliah. Ayeuna mah mamahna Mirna ge teu kudu buburu nyuseuh deui. Da geus ditempatkeun di imah kuring ku bapa. Sagala kabutuhan sapopoe kaluargana ditanggung ku bapa. Nu penting mah kuring ayeuna jadi boga dulur. Di imah teu cuang cieung sorangan upama mama sareng bapa angkat damel. Ya, kita tadi sudah membaca tentang wacana kasolehan dina sosobatan. Untuk artinya teman-teman bisa lihat nanti ketika sudah ada bukunya di halaman 3 sampai dengan 7. Inti dari wacana tersebut adalah seorang anak perempuan yang bernama Dewi membantu sahabatnya yang bernama Mirna ketika dalam kesusahan. Dewi yang merasa kehilangan karena Mirna tidak masuk beberapa hari. Setelah diketahui ternyata Mirna merawat ibunya yang sedang sakit. Kondisi Mirna yang sederhana dan juga prihatin. Dia anak yatim, bapaknya meninggal waktu dia berumur 5 tahunan. Ibunya juga bekerja menjadi buruh cuci. Dan juga Mirna seorang anak yang rajin sehingga dia suka membantu ibunya untuk bekerja. Kondisi yang dialami Mirna tidak menghalangi semangatnya untuk pergi ke sekolah dan belajar. Dia bahkan senang untuk membantu teman-temannya yang sedang kesulitan dalam pelajaran. Maka dari itu teman-temannya merasa kehilangan ketika Mirna tidak masuk sekolah beberapa hari. Maka dari itu akhirnya beberapa teman perwakilan dari kelas dan sekolah mendatangi ke rumah Mirna. Teman-teman dan pihak sekolah juga akhirnya membantu untuk mengumpulkan sumbangan untuk melakukan operasi mata ibunya. Uang yang terkumpul lumayan besar, ada Rp4.775.000. Itu hasil anak-anak satu sekolah, juga dari orang tua mereka. Ayahnya Dewi bahkan mengantarkan mereka ke rumah sakit untuk melakukan operasi mata. Alhamdulillah setelah dioperasi, mamanya Mirna bisa melihat lagi. Baik Mirna maupun mamahnya sangat berterima kasih kepada pihak-pihak dan teman sekolahnya yang sudah membantunya. Terutama kepada Dewi sebagai sahabat sejatinya yang menolong, bahkan orang tuanya juga ikut menolong. Karena persahabatan sejati itu pun akhirnya Bapak Dewi berjanji kepada Mirna bahwa dia akan disekolahkan sampai kuliah. Ya teman-teman, itu tadi mengenai wacana kasolehan dina sosobatan. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa pause di video untuk membaca teksnya ya. Sekarang untuk tugasnya seperti biasa, uji kompetensi bab 6. Nanti ada di halaman 19 ya teman-teman. Miss Iva bacakan artinya. Nomor 1, di wacana kesolehan dina sosobatan tokoh utamanya adalah nomor 2, saya tidak bertemu dengan Mirna selama titik-titik hari. Nomor 3, Mirna tidak datang ke sekolah karena A. Dia tidak punya ongkos ke sekolah. B. Dia belum mengerjakan pekerjaan sekolah. C. Orang tuanya sakit. D. Orang tuanya akan melakukan operasi mata. Nomor 4, ketika titik-titik sekolah, saya dan teman-teman akan datang ke rumahnya Mirna. Nomor 5, titik-titik pulang sekolah, saya dan teman-teman pergi ke rumahnya Mirna. A. Sebelum. B. Sebelum. C. Sesampainya. D. Setelah. Kerjakan di buku tulis jawabannya saja, kemudian foto dan kirimkan ke Google Classroom.
Sekian dari Miss Iva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana.